banyak. Pokoknya mah mamih mah alim boga minantu jelema susah, jelema kaum teu boga duitnya. Pokoknya mah daukeun. Pokoknya mamih mah tidak mau tahu nya. Pokoknya mah tidak boleh punya kabogoh ka jelema susah. Jelema teu boga duit, kaum teu boga duit teh, kaum anu teu balalangsak. Pokoknya mah ku mami target 1 tahun deui atawa 2 tahun deui mami teh yang boga minantu teh minimal pagawe. Mata kudu boga sakit teh mami mah hayang katempo di dieu teh di kampung ieu teh. Mami teh jadi saudagar nu beunghar. Piraku boga minantu anu jelema kokoro. Ih, hangeuk teuing mami mah da kitu. Angguran mah anturkeun tuh nu di sawah karunya nu gawe can di beredahan. Si papi bisi balik. Tuh si Jul. Kadia musuh kadia. Nah, anturkeun tuh arantangnya kanu gawe tuh di sawah. Mami si papi bisi pulang. Enggak mau lah. Ileh, boga anak dua-duana mun hara resep pisan. Kudu ku inung wae nganteran oge. Lah deui, nanya beurang deui bapana can balik. Alah, wegah. Kardun, naha maneh meuni kuatenan cicing kitu santai-santai kitu. Tuh tingali si Emang sorangan. Mere moal geus ieu pagawean ibu bangsa kieu lobana. Aduh, ibu hapunten nya abi mah tos warga damal teh. Aduh, ripuh, Bu. Teu bisa kitu atuh. Ke si papi nyarekan sawah ibu teh loba ieu teh. Si papi nge ka dieu, maneh hayang dibedil kitu. Eleuh si Kardun mah nya ibu teh panas-panas geus masak keur maneh tah daharena Moal, mah. Bu, teu sanggup, Bu. Kudu gagawe mah ieu. Aduh, ripuh awakna, Bu. Layon, Bu, ripuh, Bu. Moal, Bu. Aduh. Nya engke bapak ka dieu. Engke si Moal, papi. Bu. Aduh, teu sanggup, Bu. Kudu gawe deui mah moal teu sanggup. Hagae maneh keluar ya gawe di dieu. Asal geus aya gantina, pokona malamun eueuh gantina maneh teu meunang keluar. Pokona mah kudu beres ieu pagawean ibu tuh geus loba kieu. Eueuh ai maneh. Maneh sanggup aya ngagantian ka dieu aya gantina? Aduh, Bu, teu sanggup Bu moal ya. Entau teu bisa kitu atuh Kardun aya kitu mah geus maneh gawe. Tah dahar tah, ibu marek balik, si papi geus datang. Aduh, teu sanggup. Ya, aduh, awakna selayon ripuh. Kudu gagawe deui. Aduh. Bingung ya gagawe kumaha tuh ya aduh. Udah kada ada angeun mah jiga ngeunah sigana ieu. Nah ieu rejeki nomprok ya anu babaturan nu gawe mau nyanyahoeun dibawa ku urang . Naon neng? Sapareurewas gitu. Ke ngaco. Kan tadi teh si mama teh nyarekan nya. Cenah hayangan naon teh? Naon? Teh hayangan ieu, hayangan bogaeun minantena teh anu beunghar cenah. Hah? Beunghar? Kan age beunghar hate mah. Hate? Emang cukup hate hungkul? Kan ateh keur proses, Neng. Proses naon? Ateh ngadoa ka Allah ngan can diijabah yang beunghar. Hah? Doa hungkul, doa hungkul. Aduh, asa bingung ya kudu kumaha ieu rek. Kudu hayang piduiteun teu boga ieu. Aduh. Ieu sigana piduiteun mah keuna kana udud dia. Tapi asanya nya ngajual ieu. Tapi ke bodoh lah. Dah yang udud dia keliting rek enpior jarum coklat nu penting menang lah. Neng. Ya. Lain bisi butuh termos jeung rantang rek ngajual rantang neng keur udud dia daek teh neng. Butuh teu rantang jeung termos tah keur meuli udud. Rantang. Emang abi jang naon rantang? Atuh keur inung we neng pan kudu berbakti meureun ka inung maneng tah. Rantang jeung termos dimurahkeun neng keur meuli udud. Oh heueuh ketangnya. Si mama nu sok membutuhan rantang teh. Heueuh atuh. Arek sabaraha ieu teh? Kemain neng lah 2 bungkusan lah keur jarum coklat lah. Tah ieu mang sakieu. Neng lah nuhun lah sakieu ge meunang meureun jarum coklat ieu lah satengaheun wae mah jadi kopi. Nuhun atuh nya rantang Sami neng kita nyalehkeun neng rantangna neng nampi ajisna ieu lah.
Ya mang, ya mang. Sok neng lah. Pokok nama inti nama. Inti nama Eta, doakeun. supaya mama. Inti nama doakeun mudah-mudahan singka engal sukses. Dilaksanakeun kayang neng Udah kabeh. ai doa hungkul mama bisa meureun. Agi keur mikir ayeuna teh neng, keur mikir supaya menang perusahaan. Da gawenan atuh di kampung siga ayeuna. Lah pokoknya nama inti nama gitu supaya mama ngarestuan urang. Titik guys, balik dah. Lazim. Aing maripuhnya jadi miskin mah deh usaha naon atuh ieu aduh ku bingung deui. Alah anjing. Alah. Aduh, anjing. Mang. Aduh. Balik mang. Kurang makan mang. Si atuh mang nanya teh tong amak-amakan gitu. Pilih. Tarik napas. Jadi abi teh keur bingung mang. Abi ge keur bingung mang. Mang, tong sesentak atuh mang. Aduh abi mah. Amang mah tuh kudu bingung. Da parantos nyang lagi duduk ku ieu pasti gaduh pada melan amang mah. Ya abi pada melan naon coba mang. Aduh hayang gawe siga amang abi ge lah. Cocok ya amang butuh pegawean mah. Aya mang. Aya arek gagawena. Serius mang? Ye serius ayo arek. Alhamdulillah Neng Lia my darling. I am come here. Di mang. Hatur nuhun. Akhirnya bawa pagawean oge mang. Di mana pagawean mang? Di mana? Aya di ditu. Ayo tuh pegawean mah. Arek nyamut heg nyekelaktor. Arek macul heg, arek ngagarpu heg. 120.000 sapoe teu dibere makan. Hah? Teu dibere makan. 100 bersih men ya. Bersih. Siap lah mang. Lah langsung gagawe abi. Langsung keluar itu, langsung mopok. Mopok bisa teu mopok. Teu bisa kuleungeun, popokeun. Teu bisa ku pacul, kuleungeun, teu bisa kuleungeun ku pacul. Langsung Enak itu tuh, nu gagawean aya. Mang, ielin pagawean si Kidun teh. Oh iya tuh kondisi itu tuh. Nah itu. Tadi itu iya deh. Mang. Abi gawe naon mang? Oke lah, tanur. Tanur teh nu kumaha mang? Tanur ke pare ditanam di dieu. Aya parena mang. Aya di ditu ditongos. Orang cabut heula. Ayeuna ieu pagawean ayeuna abi naon ieu supaya menang duit ayeuna mang? Aya ya nyorongan tuh itu sorongan tuh. Oh itu. Oh, Beres mang. Mang. Dadah mang. Iya gitu lainnya. Duh pagaweana. Meureun lah. Gak apoe ku daek lah. Ini duit. Kumaha ngagunakeun anu teh nya? Kumaha gaweana nya? Mang, kumaha ya teh mang? Ah deh. gawean lah ke digaji kurang. Itu meureun pagawe gaganti si Kardun teh nu anyar teh. Dan aya gajian deh. Mana yang nganteran? Lapar dek. Mana di nganteran teh? Gini ieu mah asa kasep. Ini jauh pisan ieu si papi. Si kasep dia atuh direk. Mang ieu bereskeun mang, ieu tah. Iya tuh ya mama lah. Ayo ibu geus masak ya. Kan atos pada belah. Wios teu kedah. Kunaha bebelokan si Kardun ka mana si Kardun? Manawi digentoskeun ku abi teh. Aduh. Wios aya si Mang itu pada mal ibu. Kadi. Ya Allah. Wios eta mah ku si Mang. Cari. Tahu ya situ. Wios itu pada mal ibu si Mang. Kayak mama Mamcan. Manawi. Aduh. Ibu teh tos masak. Kan si Mang mah tos engke diantaran ku itu aya pada mal ibu. Deh,
Si Kardun. Yos ieu mah atuh Ujang mah nggak ada iya we nganter-nganter mama. Dah ibu teh itu gaduh mobil nganggur. Jadi hese balik ka mana-mana. Gentos pada melan. Heeh. Ih, si Nabi mah Deket-dekengin gitu atuh. Iya sareng ibu. Pokokna mah Ujang mah tukang nganter-nganter ibu ka pasar. Ieu mah antuk kan kena pagawean si Kardun nama mam heula. Sakantenan ibu teh gaduh hadiah kanggo padamel anyar. ya Ibu mah Allah, sok kitu hadiah dah. naon ya Allah. Kin heula nya tadi teh si Kardun teh ku ibu teh di pasihan rantang. Sok lah tuang we nya ibu bari nyanakna rantang itu tuh jelas si Kardun da eta mah jelema eta mah. Si piduiteun ieu mah jadi. Tidak apa-apalah ngaladenan tante-tante heula. Yang penting bisa menghasilkan uang banyak buat membahagiakan Neng Lia. Sakedeung diabeunghar Neng. Yes. Si Kardun ka mana? Ieu rantangna jeung termos. Itu kitu ku si Mang. Mang, ai rantang di mana Mang jeung termos? Eueuh. Eta ka mana meureun? Kitu ku si Kardun gitu dibawa ka imah. Aduh. Enak pagawe anyar rek dibere hadiah. Kasep bari ganteng, mempeng si papi eueuh di imah, kasawah rek api-api. Budak ge ada eueuh di aman. Capek. Tapi tenan naon lah. Alah, si Ah. Ujang kokotoran. Hoyong calik ibu ge. Aduh, calik jeung nu. Karunya ting bisi. Aduh. Pilih ieu. Iya. Ibu teh hadiah teh nyana hadiah teh. Hadiah. Heeh. Hadiah Coba naon? tebak. Naon coba. Rantang. Lain atuh nya rantang wae. Naon atuh coba sok tebak. Naon atuh? Iya, anggo. Ah. Ulah teu dianggo. Iya jigana cocok. Pona mah tong dibuka engkin nya. Ini bukan ah? Mungkin di bumi atuh. Nya, sakitu kasepna meuni kokotoran ieu. Ini bade ka mana? Mau ke mana? Anter ibu bade ka salon ini. Ieu teh jam tangan mahal. Sabar hacing ibu meserna. Sabaraha? Eta teh meserna teh na 10 juta langsung di Swiss. Kayaknya ibu mah bade eueuh. Soalna ieu teh terus di antosan itu si Neng. Nya. Yes. Akhirnya aya jang bere hadiah Neng Lia. Ye, jam tangan mah pasti atokeun ya. Hei, Naon? ayeuna mah ateh geus seberang pagawean, Nah, pagawean naon? geus loba duit, bahkan geus beli sesuatu anu barang mahal anu jang Neng Lia. Pokona mah hargana ge 10 juta. Nya. Mana ya teh mana coba. Siap? Siap. Coba peureum heula tuh. Ih, atulah deui. Tah, ieu teh hargana teh 10 juta. Iya, 10 juta. 10 juta. Atuh urang teh mongkeun geus si Mami. Pasti bangga euy. Padahal bangga teh bawa ka boga. Berarti ayeuna mah ate tos gaduh pagawean. Ayeuna mah kudu ka mamah ya. Mangga. Ayeuna rek dibejakeun nya. Ayeuna. Ge nya ayeuna. Salim heula atuh. Atokeun pasti. Mama, cari ke mama. Naon si Neng? Mami teh capek di sawah. Ih, kado kejutan yang Mami bukan nama hadiah. Geus nyangu. Coba naon? Tadam! Tuh jang mama ieu teh. Jang mama palagi nganteran di Naon ieu mah rantang Mami anu ti sikir dun. Eueuh, ti mana ieu? eta teh mama ti amang-amang benang beli. Nah, benang meuli ieu mah nu Mami ti
si Kirdun ngan. Ieu teh menang meuli mama. Nah, Ai si duit. Dan dibikeun atuh si borong pokok si Kirdun atuh ai kitu mah. duit abi mama aku mah. Aduh mah. Kan eueuh usina nama. Ayeuna mah neng teh ka Bogor teh geus beunghar. Loba duit. Coba mere naon? Hargana teh nya 10 juta. Wah, di luar negeri mah ih. Di luar negeri. Ieu teh di Swiss. Tuh, Ieu teh di Swiss cenah. di saha ya? Di ka Bogor lieu. Nya tuh gaya. Ma. Mi. Si mami teh.